Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di jeung channel Tepak Pribumi nya guys nya. Ayeuna abdi bade ngisup ka rawa kombong. Untuk ieu nanti persiapanna aya endog. Sanok garpu sareng mangkukna nya. Nah, ieu tong kilap. Tidak gopot tatonya. Terus gopot tatona urang wujak lah nya guys na rajep. Jadinya guys nya ieu gopot tato ieu teh terbuat nanti dari kentang ya guys nya, di jena teh cenah kentang digodog ting digoreng. Ini orang bubuk nya guys nya bisa kahakan ku laukna. Nah tong hilapnya nanti yuk nogna, jadi si nog yuk tong sadayana nya guys nya, jadi tinggal koneng naik unggul si bodas nama tong dipakai. Yuk koneng nage tong sadayana nya bisi sirting. Wah, si keplok peliting tang, sadayana gelah. Nah, yeuna tinggal yeuna. Gimana? Oke. Di guys itu umpan itu nya nu cenah endog itu umumnya kalau ngelok nonoy da lok masih resepin hanya soalnya nya teu kau bentar hungkul gitu jadi lok non resepen sa karena nu hidup dina cai pasti nyapluk lah guys kena umpan imali jamin guys seberangnya dah mun asak mah teh hayang tuh nya ieu panah terus jadi tuh. Nah terus diasupkeun ku Ilham nya ada ayeuna tinggal ieu na nyiapkeun kanggo usupna nya. Nah ieu jadi ieu barang-barangna tuh alat-alatnya barang kalakeun aya timah tuh timah daun ya guys nya timah kepeng ieu kumut nah ieu aya usupna usup beunteur. Jadi tali nya mau tengah tali kemana ngusirnya nya di situ temen-temen lu di bumi pada ngusir gitu ini kudu aya tali na tengah tali parah wah eta tali heula guys. Pertama orang masukkan ku kumul heula. Kumul diasupkeun set. Nah, kalau udah masuk ini udah usirna guys. Eta jeung saha kakak? Usupna teh itu kosong koma hiji mun teh salah teh nya. Ngebeunteur. Itu makanan. Jadi kita usup teh esek lah supaya we jadi tuh merengkel. Jadi kieunya guysnya posisinya. Tah untuk timah masak hoyong nu nganggonanya pada di dieu sugan bere 1 meter aja usup tah ai Ilham geus sakieu
karena 11 sentian ya 20 sentian meren jadi Cai. Iya nanya. Persiapan terus beres guys. Ayo kali OTW yuk ke tempatnya. A few moments later. Nah guys, terus nepi itu tempatnya di itu gak. Ayo orang kan itu gak. Kayak ya guys, terus ini ke tempatnya. Tempatnya guysnya masih kene asri gitu, masih kene hairang belum dan tercemar masih kene bersih, masih kene jernih. Gaukna guys kan aralit sayang nanti guys can barana guys. Esot nya baru umpan pertama guys. Esot guys ulang menyerah orang guys, alungkannya ke anu guys, karena ada gengan. Tetap nyari guys, mana guys. Genang guys, lihat dia sebelah guys ini laut itu wah itu tuh kayak laut cana cana bos. Dan ayah agak sok terus bogo ih ade asli aing ada cana nih kena limbata lama mahi euy aku mana Tadi ngegel. Au. Oh guysnya udah nggak karek menang hiji laut cananya tadi lupas euy nu hiji naon nu kedua ya joran ketika kieu guys depan lagi guys. Ini guys hasilnya guys. Tap. Guys, nanya. Guys, kemarin kasih buku ya guys.
tuh nyangut malobangan aleutik tuh kudean tadi hiji-hiji gitu teh bangong kos bancet kos bangkong kan minta tukang ojek mah kena daun dengan pelanggan cuman alungkeun ke belah tengah guys tuh genyang namanya genyang tuh kuning ini serakin enyong tuh guys itu benang guys nah ini tuh karena apa gitu ini eta pokoknya guysnya di like yang di subrek guys komen aja guys di handap kemana gitu amang di ya mancing di kemana gitu nah guys menang guys cuma bentar guys menang bentarnya tuh nggak suka aja guys menang di guys bentar deh guysnya lumayan tuh guys menang deh nya guysnya tuh bentar nya tos di like jeung subrek can sok buru gerak like gerak subrek lah meh ilham belong meh semangat di usupna tuh nah guysnya kanggo hari ini mah tos dugi kadir lah nya guysnya kalian belongan tos lapar teh jadi tos dugi kadir lah nya upami kanggo video kapayuna komennya di handapnya gak do pilih aya saran gitu kanggo gitu mancing di mana yuk